Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang danggudi sarang bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jajara carios Cupu Sakti Huriang 7. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kan dongeng Mang di mana we ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinterangan batin dilalancarkeun sagarupinanya tong ilap dirojong ditaroelan tombol sukrep. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados tenyang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun ieu kumaterasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Nya sia kurang ajar maraneh teh bakal ditindak. Seroga tuh resti Padmasura teh maju ngalengkah. Kira-kira jarakna ukur 5 lengkah deui kana tangtungan si Guriang Sungsang. Dampal panangan katuhna dikebutkeun. Aya geteran kakuatan anu nyuruuk lir ombak sagara anu rek neumeragoe kana batu karang. Puguh we atuh si Guriang Sungsang teh ngaranjuk kaget teh lacenah. Panarajang musuhna teh pohara kuatna. Sakedapan mah ukur ngahulang ngan baik kitu teh hanteu lila. Genta katung musirkeun kakuatanana. Kelakar panarajang jarak jauh sang resi teh keuna pisan kana sasaran. Aseup ngebul manimulek. Basa haseup mimiti perai breh si Guriang Sungsang teh masih tagen. Teunggut kalinduan hanteu kedag kanginan. Dadana lira benteng anu kasidak kuatna we. Sukuna ge jiga napal kana bumi jika dipaseuk ka jero taneuh. Cakakak si Guriang Sungsang teh seuri bangun anu bunga. Hei, Padmasura, kakuatan sia luar biasa tapi keur ngaing mah moal aya hartina. Kituna teh bari males narajang we. Tina baham na ngagabos aya seuneu anu rek ngareram ngaduru kana awak sang resi Padmasura. Basa mireungeuh eta seuneu sang resi hanteu geumpeur. Sakilat jirimna ngacaul ka tukang, nyingkahan seuneu anu meh-mehan we ngalentab kana awakna. Sok Guriang Sungsang, duruk awak aing ari keunama. Ceuk sang resi jika anu mapanas we nu dipalar. Guriang Sungsang teh beuki kahudang ngamarahna. Katempo mani ngagidir. Awakna jadi hurung ngempur jika aya seuneu we anu ngagebur. Kurang ajar Padmasura. Sarua jeung nang-tang kang aing sia sia kudu narima kana akibatna. Kituna teh laju we atuh narajang deui. Kebos seuneu tina baham si Guriang Sungsang teh beuki rohaka. Rek ngaduruk deui we kana awak sang resi. Tapi sang resi geus taki-taki. Seuneu anu ngalentab rek ngaduruk teh kiwari mah hanteu disingkahan. Tapi ditadawe ku ngebutkeun di dampal panangan katuhuna. Dak lumadak hawa tiis sumebar di lela ngawujud salju. Eta salju teh laju we atuh mepes mareuman eta seuneu. Pas atuh seuneu teh ngadadak keparem. Puguh we atuh si Guriang Sungsang teh mani colok teu sangka cenah. Sang resi teh boga kakuatan tiis anu pahara luar biasana. Parem geuning seuneu teh euy. Asok sia gerak ketrukeun. Sakabeh pangarti jeung pangabisa teh. Aing moal arek mundur sasiku. Moal arek ngejat satunjang beas. Ulah waka gede hate sia acan unggul. Asok urang teruskeun tarungna Padmasura.
Kituna teh ta Guriang sungsang teh laju ngawatek ajianana. Brah, taneuh teh kiwari mampelah. Puguh we atuh eta resi teh nepikeun ka 3 berus. Keblus kiwari mah awakna teh geus aya di jeroeun taneuh. Si Guriang sungsang mani bunga. Sang resi anu geus kakubur na jero taneuh teh laju we atuh dikencet. Taneuh teh ngadadak ngahiji deui. Kojor sia Padmasura, sia kiwari geus kakubur di jero taneuh. Moal mo bisa kaluar deui. Si Guriang sungsang teh geus boga kayakinan. Lamun eta sang resi anu jadi musuhna teh geus amo bisa cenah kaluar deui kiwari teh geus kakubur we di jero taneuh. Ngan bae teh ku ngesilila tina jero taneuh teh aya anu nyurungkuy. Gebeg atuh Guriang sungsang teh ngagebeg reuwas. Nah naon cenah eta anu nyurungkuy teh nyurubuk ngadeuketan kana sukuna. Oi, naon ta teh? Aya anu nyurungkuy moal kitu puul atawa cacing. Halik si halik. Kituna teh laju we bari negeri galemah. Geblik. Bareng jeung ditigirigna lemah. Ucungul aya anu ngajaul kaluhur. Tetel anu ngajaul kaluhur teh Tayalianti sang resi Padmasura. Awakna bari ngalayang teh laju we atuh dampal sukuna teh najek kana dada si Guriang sungsang. Jebrot. Des. Bangkiung. Alah. Anjir. Tetela geuning sia teh masih hirup Jarek jek awak si Guriang sungsang teh ngajarek untung we henteu ngacengkang oge. Sedengkeun ari Resi Padmasura. Laju manehna teh cirimna ngajaul ka tukang curalit cre napak kana lemah. Bari panonna teh neuteub seukeut ka si Guriang sungsang. Sore kumaha Guriang sungsang? Nya, nah maneh teh keukeuh bakal maksakeun kahayang. Si Guriang sungsang teh henteu nemalan. Laju we atuh nyalukan dulurna anu genepan. Tekung silacuk jeleg kiwari manggeus nang tu ngabadaga sagigireun si Guriang sungsang. Aya Guriang Balapati, Guriang Jajaprang, Guriang Tunggara, Guriang Kapatihan, Guriang Gajah Munggah jeung Guriang Kalapracona. Saha ieu teh Kakang jelema teh? Teteh lageuning geus kumawani ngahadang ngahalangan kana kahayang urang. Ieu jelema teh si Padmasura Teteh lah. Ieu jelema teh sakti mandraguna, teu bisa dianggap enteng. Ayo, urang hijikeun kakuatan. Kesan kanya aya urang manusia anu sakti mandraguna. Ayo Kakang, urang hijikeun kakuatan. Ieu jelema teh kudu dikojoran. Dulurna si Guriang sungsang teh atung geus kitu mah laju we ngahijikeun kakuatan. Arasup kana awakna Guriang sungsang. Lord awakna teh jadi beuki ngagedean. Azok sia Padmasura. Kiwari dulur ngaing geus kumpul kabeh dina awak ngaing. Sia moal sanggup deuleuh, moal sanggup pikeun ngungkulan kasakten ngaing ayeuna. Basami reungeuh eta Guriang sungsang geus ngahijikeun kakuatan jeung dulurna anu genepan. Eta Resi Padmasura mah henteu yeuh geumpeur. Laju we atuh kek diuk sila mani meneko. Dampal pananganna teh dirakepkeun dina luhureun sirah. Sedengkeun ari Raden Kuntawijaya basa ngalalajoan guruna rek nyanghareupan si Guriang sungsang nu kiwari manggeus kaancikan ku dulurna nu genepan. Puguh we atuh aya rasa salempang, aya rasa kahariwang inggis guruna teh ngarandapan teter eleh jajaten pikeun kahanteuna we. Ditanda saku eta Guriang sungsang. Nah bakal mampu kitu eyang guru teh.
yang harapan eta guriang anu geus ngahiji. Palang siang eyang guru anu kasoran tetelah jajaten. Kapan tadi ke kasaksian ku aing cacak-cacak ngungkulan saurang sakitu ripuna komo yang harapan tujuan. Kitu cek keranda sate Raden Kuntawijaya teh. Laju we atuh museurekeun di perhatianana nu tarung geus dimitian deui. Dua jirim teh kiwari geus adu hareupan. Kayaan alam ngadadak pikasieun jeung pikakeungeun. Angin manipating salehor, salah guruduk manipating galagar. Sedengkeun ari Sang Resi mah laju we manehna teh meureumengkeun socana. Menekung Kahyang Maha Agung muja berata Kahyang Maha Sukma. Nedapi tulung we kumaha cenah bikeun ngungkulan eta guriang nu sakitu kuatna. Dina kayaan kitu Barasat Baranyai di cumantara teh anu pating Barasat pating Baranyai gelegar. Awak guriang sungsang tak nepikeun ka ngajengkang. Bari jeung katingal di dadampal panangan Sang Resi teh aya hiji cupu. Lajeng eta cupu teh dibuka we atuh ku Sang Resi teh. Tutupna kiwari matos dibuka. Meh bareng jeung mukana eta cupu. Aneh. Awak si guriang sungsang teh kawas anu kasadot we mubus asup ka jero eta cupu. Allah. Aduh. Teteh anu asup ka jero cupu teh lain ngan saukur guriang sungsang wungkul. Tapi dulurna anu genepan oge sarua asup ka jero eta cupu. Sabada eta guriang geus aya di jero cupu laju we atuh ditutupkeun ku eta Sang Resi teh. Katingal Sang Resi teh paromana maramai. Teteh lageuning cenah aya pitulung bisa meruhkeun eta guriang tujuh anu sakitu luar biasana. Jagat Dewa Batara nuhun parantos maparin pitulung ka si Mabdi. Kiwari mah ya guriang tujuh teh tos aya dina lebat cupu. Eta Sang Resi teh ngucap syukur we. Lamun dirina teh geus salamet, geus bisa ngungkulan eta guriang anu tujuh. Anu kiwari mah geus aya di jero cupu. Teu lila anu nyampeurkeun nu tayalian di Raden Kuntawijaya. Kumaha yang guru? Nah teu sawios-wios. Kitu teh laju we atuh ngagabruk anu jadi guruna. Henteu teu naon Kuntawijaya. Dikaresakeun kula teh masih kene di tayungan kengeng pitulung. Ayeuna mah geus regreg, geus aman. Lantaran guriang nu tujuh teh kapan kiwari mah geus aya dina ieu jero cupu. Ya nuhun we eyang. Pami eyang teu sawios-wios mah nya teu sangki. Eyang teh kagungan cupu geuningan. Ih, ieu cupu teh lain nu eyang. Nu kating ti mana da buku datangna ge ti langit. Nya pitulung we meureun ti Sang Hyang Nu Maha Agung. Eta guriang teh parantos aya di lebat cupu. Nah bari dikumahakeun eta yang. Hayu we ayeuna mah urang mulang. Ieu cupu teh urang bawa ka itu. Puguh ge eyang teh masih bingung. Nah kudu dikumahakeun ieu cupu teh. Kulantaran terus terang sok sanajan eta guriang kiwari geus aya dina jero ieu cupu, tapi ari kakuatanna mah masih keneh karasa. Malahan mah jiga anu ngahiji we jeung ieu cupu. Pami kitu mah eta cupu teh janten gaduh tuah kasakten eyang. Nya teu salah Kuntawijaya. Ieu cupu teh jadi boga tuah kasakten ngan baik kakuatan si guriang tujuh anu ngabahayakeun. Lamun segrag-grag kajalma jahat tang tu bakal disalahgunakeun, bakal ngadatangkeun mamalah. Kukituna eyang teh bakal neangan cara
Nya kumaha bae carana? Ieu cupu teh ulah nepikeun ka kanyahoan ku sasaha oge. Nya kaasup maneh Kuntawijaya. Janten eta cupu teh bade disumbutkeun eyang. Bener teu salah ieu cupu teh arek disumbutkeun ku eyang. Ayu ayeuna mah urang mulang we. Nya eyang teh arek tatapa deui. Arek nyungkeun pituduh. Kudu kumaha? Kudu ka mana nyumputkeun ieu cupu? Mohon mangga eyang. Atuh ari geus kitu mah. Lajeng we sang resi teh ngantunkeun eta patempatan dituturkeun ku Kuntawijaya nuturkeun di tukang. Sajajalan eta Raden Kuntawijaya teh ngocomang we sajeroning hatena. Eta cupu teh boga tuah kasakten anu luar biasa. Pasti kulantaran kekuatan 7 guriang anu geus sumanding cicing dina jero eta cupu. Tapi nah, ku eyang guru teh kalah ka arek disumputkeun. Coba lamun geus dipikeun ka aing, tangtu aing teh bakal jadi jalma anu gagah sakti mandraguna. Geus moal aya tandingna. Nya hanjakal eta cupu teh kalah ka arek ditilemkeun. Ulah kabeh milikku sasaha oge. Kitu cek gerentes hate Raden Kuntawijaya. Anu lembang bekerila beki jauh teu karasa. Kiwari duarana teh geus tepi ka anu dituju. Basa geus aya di jero guha. Kakuping eta sang resi teh cacarita ditujukeun ka Raden Kuntawijaya nu jadi muridna. Ayeuna eyang teh arek tatapa deui. Kukituna wayahna salila eyang tapa. Ieu lawang guha teh kudu dijaga. Bisi-bisi aya jalma jahat anu mikahayang kana ieu cupu. Pasti lamun aya jalma nu nganyahoaneun. Lamun ieu cupu teh nyidam kakuatan guriang 7, pasti moal teu pada ngudag-ngudag. Kukituna kade Kuntawijaya kudu ngajagaan sareng eyang tapa. Dina enggoning menta pituduh pikeun nyumputkeun ieu cupu. Mangga eyang, bilih bade teras tapa mah sing regreg. Jisim abdi tangtos bakal ngajagaan di luar. Nya heug atuh ari kitu mah syukur Kuntawijaya. Ayeuna eyang rek mimitian di tapa. Sakali di wayahna sing bisa dipercaya. Ngajaga kayaan. Bisi-bisi aya kajadian anu henteu dipihareup. Mun eyang mangga diestokeun pisan. Nya syukur. Wayahna sakali deui kudu bisa dipercaya. Jeung ulah aya jalma saurang oge anu wani asup ka jero guha ka asup maneh sorangan Kuntawijaya. Wayahna maneh tungguan di luar. Kitu cenah cek eta sang resi teh. Amanat we kanu jadi muridna pikeun ngajagaan eta guha. Babakuna mah bisi aya jalma nu mikahayang kana eta cupu. Mitra kaum dangu atuh singkatna carita. Geus henteu loba catur laju we atuh sang resi teh gek tiuk sila mani-maneko. Geus kitu mah derwe tapa deui. Sedengkeun ari Raden Kuntawijaya mah laju ngoloyong kaluar. Ngajagaan we di lawang guha bisi-bisi cenah aya jalma sejen anu datang atawa mikahayang kana eta cupu. Sajeroning manehna teh ngajagaan lawang guha. Ari hatena mah terus we ngocomang. Pikiranna teh kumalayang we. Ari anu jadi bahan pamikiran detayalian di eta cupu. Tetela eta cupu teh sakitu dijagaanna pisan. Ulah nebikeun ka raga-raga sasaha oge. Mana kitu ge meureunnan bener-bener. Eta cupu teh boga tuah kasakten anu hebat. Nyidam kakuatan anu luar biasa nebikeun ka aing sorangan. Ulah nebikeun ka asup ka jero eta gua. Aing jadi bagi penasaran kaya kieu mah. Lamun seuk mibana eta cupu tinang tuh. Aing teh bakal jadi jalma anu gagah sakti mandraguna. Jadi manusia anu pinunjuh. Nya kabahyang we. Kakuatan 7 guriang kabeh milikku aing. Lamun kabeh milikku aing teh tinang tuh aing teh kudu capek-capek moal lobangakan waktu. Nya benar. Dina waktu singkat aing bakal jadi jalma anu sakti mandraguna.
Iya mangrupakeun hiji kasempetan. Paok kitu eta cupu teh tina capengan eyang guru. Tapi sieun. Lamun sik aing kanyahoan maok eta cupu tina hangtu. Eyang guru teh bakal benu bisa kumahan teuing balukarna. Pasti aing bakal narima hukuman anu berat. Kitu cek geurentes hate Raden Kuntawijaya. Ting kunaon dina hate jeung pikiran teh ujug-ujug ojol-ojol bet mikah hayang ngabimilik eta cupu. Beuki lila eta kahayang teh beuki ngagedean bae. Sapoe dua poe hatena teh beuki keyeng, pikiranna beuki manteng. Kumaha cenah lamun eta cupu teh urang ngecokot we atuh. Samemeh nu jadi guruna teh meunang pituduh pikeun nyumputkeun atawa ngamusnahkeun eta cupu. Cenah mangpang meungbeung arek dicokot we dipaok eta cupu teh. Enya, ieu teh maruakeun hiji kasempatan keur aing. Aing ulah bodoh, aing ulah balegug. Eta cupu kudu dikabawa, kudu kapimilik ku aing. Enya, mangpang meungbeung eyang guru teu acan kaluar. Eta nganu ngaharti, eyang guru teh masih keneh gentur dina tapana. Enya, leuwih hade ge aing asup ka jero gua. Eta cupu teh urang cokot, urang baok. Nya nu akhirna mah eta Raden Kuntawijaya teh laju maksakeun ka hayangna. Ngagugue kana hawana besuna. Teu lila eta Raden Kuntawijaya teh geus asup ka jero gua. Katayep. Apikna keur hanteu gagabah. Basa geus aya di jero gua bre kasambak. Sang Resi teh keur tapawe mani husuna keur. Atuh Raden Kuntawijaya teh culang cileung. Nah di mana cenah diteundeuna eta cupu teh? Teu kung sila bre kapanggih tetela. Eta cupu teh diteuneun we dina luhureun batu anu hanteu pati jauh. Di tempat tatapa lakadalah cenah kapanggih oge eta cupu teh. Ku aing kudu sagancang dicokot ieu mah dibaok. Bisi-bisi eta Resi Padmasura teh kaburu lugai tina tapana. Itu geuning cupu teh. Kudu sagancang dicokot kaya kieu mah. Bisi eyang guru teh kaburu lugai tina tapana. Raden Kuntawijaya gura-giru we nyokot eta cupu. Karawak cupu teh laju dicokot. Geus kitu mah kakatayepan we gura-giru kaluar ti jero eta gua. Sabada geus aya di luareun gua. Raden Kuntawijaya kebat ninggalkeun eta tembatan euat ngejat we. Man itu turun ninggalkeun eta gunung. Sabada geus aya di sisieun gunung reg atuh ngaranna geureun. Atempo kesang manuluwet le eta bubur rusuhan satengah lumpat atuh. Hayang buru-buru ngajauhan. Halah. Bisa oge aing nyokot ieu cupu. Kiwari aing geus jauh. Ti eta gua anu jadi tempat tapana si eyang. Halah. Tapi aing moal bisa reureuh lila yeuh. Bisi-bisi eyang kaburu lugai tina tapana. Deur kumaha lamun nyusul-nyusul. Meureun bakal lapur ieu cupu teh. Sabada geus ngerasa cukup mah tanagana geus kumpul deui hanteu loba lila atuh. Eta Raden Kuntawijaya laju neruskeun lampan. Beuki lila, beuki jauh. Sabada geus ngerasa aman mah jauh ti pagunungan anu dijadikeun tempat tapa kudu jadi guruna. Raden Kuntawijaya teh regreg ayeuna mah malahan malempang ngagadeuang we ngadeukeutan sisi lemur. Karasa cenah beuteungna teh lapar. Arek ngadondahar we sugan-sugan aya warung di eta lemur. Geus jauh ayeuna mah aman. Ayeuna mah leuwih hade neangan warung. Alah, lapar jeung leuleus geuning. Jeung deui waktuna beak. Euleuh mitra waktos na geuning parantos teu nyekapannya. Sagala urang tunda jajara carita. Cupu saketi guriang 7 dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Mangenunkeun dina sadaya paratosanana puntenna tina sadaya kakiranganana. Mang undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.